tak ku Gusti dilesot-lesotkeun eta teh kabehanana anu ditegenkeun ku anjeun dilesot-lesotkeun kasab piceunan ku Gusti. Sebagian orang bati dipiceunan ku Gusti, sebagian orang kasenang sok ditegenan da inget teh kadinya dipiceunan ku Gusti. Meh naon meh urang bisa lepas daripada tetegenan, meh urang bisa lepas daripada penopang selain daripada Allah. Mun urang lempang make itu wae lumpuh ngaranna. Nanti ingat, mun lempang make itu wae lumpuh ngaranna. Anu alus mah lempang teu make penopang naon-naon. Kusuku alus eta lempang. Sehat berarti ngaranna. Nu teu sehat mah lempang make itu, lempang make roda. Jalma anu geus bisa sagala sesuatu hanya di tangan bukan di hati, henteu jadi tetegenan sakadar jadi pepeling bahwa hirup terek maot nanaon. Tangolot ngaranna. Ngomong make itek teh lain itek ieu hungkul. Ayo urang mah da. Jadi itu kabehanana lamun teu diiteukan ku senang teu genah hirup. Lamun teu diiteukan ku duit teu jongjon hirup teh. Kudu aya we. Eta teh si lumpuh ngaranna. Henteu eueuh duit teu jalan. Kahayang teu kacumponan teu jalan. Lumpuh ngaranna, kacumponan jag-jag deui. Duit ngalompoan semangat deui. Nu kitu ngaranna si lumpuh. Karek bisa lempang. Lesot ya labuh deui. Batak sehatkeun heula boga hate teh. Kameh teu gubantung ka mana bae.